dosa-dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna zina, mabok, ngabunuh, eta nu kitu ngaranna kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir, neuleuh awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir, wari instruksi ti Gusti Allah. Hade kudu dipatuhi ku urang, kudu ditengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan. Aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Cik Gusti Allah wazaru zahiral ismi wa batinah. Wallahu a'lamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegese taringgalkeun ku anjeun zahiral ismi wa batinah, dosa-dosa nu zahir, dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh ala niatahu, dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kadua dosana dosa anu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero qalbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggal gitu. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan, ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum, yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditahrib punyana 500 tahun ka dieu seakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh teu dipaelu ku jelema teh saat eta teh turunlah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Iyalah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram ku ari ge haram, mabok baheula haram ku ari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat ku ari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif apa henteu? Coba Tauratna tahrif apa henteu? Ja anu nurunkeun hukumna, nurunkeun kitabna Allah kene. Kecuali bangsa puru-puru nu sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nih kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari, leuwih jahat kuari. Baheula mah lamun aya anu kadeuleu kena sanksi, zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya eueuh nu kena sanksi. Dicitra ambalaya. Tah
didinya tah di mana kiai tah di mana lah pokoknya di tah beta di tah di mana sih kawasan ku pakai kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun ku nya ya Allah ya Rabbi ai di dia dipuri mah aman alhamdulillah artina aman teh di kukumaha ge teu kukumaha aduh Gusti Allah lagu ge perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang ge di akhirat da ieu tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan-perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis jasa ieu nu liar ge sakitu luar biasa lobana anu dilokasikeun ku pamarentah khusus Ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah ku ari Ambalaya di unggal-unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi lamun anu sasamaran kakarakterna naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat Masya Allah matak turunlah ayat ieu wa zarullahiral ismi wa batinah tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean ku mata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sogoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleu ku tatangga salat hayang kadeuleu ku mitoha salat hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat hayang kadeuleu ku murid salat hayang kadeuleu ku guru keur carita salat keur carita puasa kitu kene ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nitah salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampuhkeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah ka Allah bae sia tuh lantaran ke urang di akhirat teh kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salatna periksa malaikat periksa ku malaikat salat taraweh ta hayang naon ta salat taraweh ta coba hayang ka aing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalemna ku pimitohaeun mana pimitohaeunana mana panggil pimitohaeunana ka dinya tah ieu jelema taraweh liwat ka imah sia jeung deui nyana salat tarawehna hayang kalem tak ku sia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaranna kanu hayang di alam tah cokot tapi mitohaeun lah nama tuh teu bisa ngaganjar anda teu bisa ngaganjar bilukeun ka ditu ka mana itu mah seuneu ka seuneukeun di kana nerakakeun batin da batin naon deui hasud batur nu maju warungna nyana nu gering batur anu maju usahanana anu bengek batur anu kabeli mobil nanya nu ngap-ngapan batur anu kabeli di mobilnya anu di opnam ieu karana hasud nu kos kitu ieu teu meunang aya nikmat di batur haju nyang kelik bae eta panyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu bae ku tetang kototeng ya Allah mobilna jeung nyanana dibeli ku aing kabeuli eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon si sia teh aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia hayu jeung aing sombong ngaranna atau keur sorangan bae rarasaan jeung aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkeun wa zarullahiral ismi wa batinah
dosa-dosa anu zahir mah anu kadele ku urang kuari dosa teh hartina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun. Urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun, nu teh diparentah dilaksanakeun, dosa malulu urang. Leletikanana urang dihareupeun imah isuki-suki bae mantes mandi bari ngarokok aya kopi dihareup. Nu merena pamajikan urang. Cek pamajikanana bari diuk di sisi Haji. Ke ka mana teh seur bedeulean. Aduh nu liwat loba jasa cakeun eta. Nu liwat loba jasa neuleukeun karyawan. Tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh. Cakena mah meureun teu dosa eta ngomong gos kitu teh neuleukeun gos kitu tah eta. Ya Allah ya Rabbi. Yang geus kolot umurna 60 tahun. Ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta. Ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa. Teu kieu lah aing mah geus kolot budak, ulah sok cari cing di hareup. Kunaon emang ge? Lah ribet aing geuleuh sia. Aing kahalangan ku sia. Tolong teh Ki Haji. Sok didijak. Sok nyian dosa, raka sia, mata sia tah. Geus bae urang kudu nama tinggalkeun nu geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deuleuhan bae bae teu katobatan meureun kumaha. Geus kuari mah moal deui aing. Hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae. Jadi siap, tiuk diharap, buka baju. Nek naon aing hayang neuleuh di jalan mending neuleuh nu sia. Gala kutang buka. Ih, sok jangan naon lain naon, lain deuleuh sia mahal. Daripada aing neuleukeun batur. Ayeuna lah, incuran deuleukeun di. Aduh, Gusti Allah nu agung. Eta mah halal dek dideuleukeun ge masalah. Aya nu di jalan mah haram ajabiyah. Ulah di urang mah teh hesepan kuari. Di Arab kan rada deres di Arab mah. Sajore-jorena di Arab lantarannya mah make borongsong pan ka dieu. Kadang-kadang matana ge atuh teu kadeuleuan kapan make cadar. Deres urang teu bisa neuleuh di Arab teu bisa neuleuh. Sejahat-jahatnya di Arab pelebah aurat tetap mereka tutupan. Coba di urang mah masya Allah tuh hese jangan pakai jilbab. Ayah ge jilbab sakit sapotong. Ada deres guys. Ayah iya ditutupan ayah ping-ping kemana-mana. Dia kumaha dari sebayu. Geus hese baik orang di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa. Mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa. Mata mah geus pasti jasa. Mantap kuari ba atuh nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jeung cak murid-muridna kiai bloonnya kunaon emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai teh si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh saha asal geus loba keluar we pasti bae neuleuh aurat. Ajupan iya hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana. Encan dimimitian dijaga, encan dimimitian di naon gitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena. Ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate. Ketika aya beureum atawa teu melu rada deres. Pan encan nyanana encan ke arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir. Asal neuleuh nu goreng cakate teu resep tamah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagogoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjieun teh becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleunan naon ge aju kadeuleuh bae pan ku urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan di dinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae tah komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cak hate udah seutik deui tah asana urang make nyere mah disingkapkeun ku urang
eta kumaha alaqona zahirul ismi zahir dosa lu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kabelah ditunah atuh ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kabelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kabelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kabelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah inu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad bulan itu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek we geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nya ge sarua lain ka Allah teh ge isharaf teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain tuh aing pan ustad budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nya teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadinya nama sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladan mah rada deres belah daripada diomong di tak ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejak ini jauhan dosa ya orang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyahoi wati Gusti Allah meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aya ti dieu teh handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsu ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as-sahwat al godom eta kan kudu dipiceunan ieu penyakit-penyakit batin teu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teu resep pan eta mah ngaranna sahwat ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna itu bener gitu. Tapi rada deres ketika manggian sakit tuh baik mentak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa najan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah sahwat lah ulah atuh pan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang ngeuleuh di kota nya parutih nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can puguh daekeun di bandeu jan dina daekeun ge aing mah teu maksud deuk naon dideuleut atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos kitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus amat jata akur jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo mantak ka resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata eta titah ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batin masyaallah saya digalkeun di urang mah ye bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia sajasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada deres rada mantak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe
tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ke mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab. Jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da yang dituduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol bodoh hook. Teu bisa. Sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah belajar kurang bisa. Eta mah gampang. Ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid dia geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah wal muwafaqata daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masya Allah orang mananya KTP-na orang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol teh budak keur toab kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan toabna mah babari pembatalanna mah babari miceunan eta tah resep nu hese. Nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarenan urang jeung urang takron yang hideung kabarenan hideung janamnya rombongan brus urang aja nya hideung bau teh budak tentu dawa urang ibadah toab nyarekanan batur malulu heuh sugut pang teu hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Nda kumaha anu watak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus mah tutungkul we toab teh urang peureut bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta teu geus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya kudu terus nah lumayan cek cenah teh keur toab lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neuleukeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neuleukeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neuleukeun bae gitu sakedeung mah neuleukeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu ka deui eta urang hese masyaallah matak Fudel bin Iyad banggeus teu ka masjid-masjid Jumat geus teu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tahilah wa zaruhul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tatina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratum bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina
syarat-syarat teh loba jasa. Ije puasa heula 40 poe. 2 kudu micenan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riadoh Kangjeng Nabi Musa, sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharasaiko. Dan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril, dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dia, turun cek kang malaikat Jibril turun, salat imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang deuk nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril, hayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, "Man hada?" Saya. Hada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saya teh ana Jibril, aya teh di barengan Muhammad. Geus dibere izin? Geus. Naik. Kangjeng Nabi na ditanya henteu. Kangjeng Nabi mah nanya doang, aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi, zohor. Moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor. Syariat mah kos kitu mah. Aing mah geus datang ka hakikat. Waduh. Ranteh habak. Bebeutkeun. Lain kita, iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik bae ka dieu kula mah ajur ceknya. Jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di dah naik Kangjeng Nabi mah sorangan zet berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kulama ku Allah ti Allah ka Allah lainna kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang lain wali mujbir mah moal bisa ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya. Nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal
atuh bersihan bae batin. Lailatul Qadar mah datang sorangan. Da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah. Engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda. Aya nu keur salat, aya nu keur di kamar, aya nu keur maca Quran, aya nu keur ngobrol, aya nu keur diuk bae, aya nu keur di jalan. Atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere. Anu penting bersih hate. Ai urang mah aya hate teh dibersihan, aya Lailatul Qadarna diintip. Oh, blow on. Bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang. Sesuai jeung kebersihan urang. Tuh, nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat. Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah. Lillah ka kapanggih jeung make syarat. Kitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh. Nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal. Laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna. Engke ge hakikat bakal aya sorangan.